Borok garing, galeran wala naman. Tuh, dipendul. Borok garing, galeran wala naman. No. Benon maneh abi kuat ngarenco delo apa? Hahaha, tah debek boga ieu hayang tuh si lain. Naon sih eta? Kararas nyakuh atuh sate. Nang di mana di? Dah loba nanya teh jiga wartawan bae. Ye, saur abage pamali ari napi rezeki teh. Oh, begitu Pak Haji. Dosa hukumna teh amun dosa mah masuk neraka mah. Geus mending asup neraka apa mending ieu? Tapi saur Bapak Presiden ayeuna mah zaman corona. Kudu sering hukum balengan mana-mana dadanya. Kau bilang aja lah dari tadi. Pakai basa-basi kau. Enggak, debek beak saember. Oh, mana beak ember yang geus dewe keur cuci tangan dulu. Ada dulu tadi atuh sate. Sudah benar. Nah, tadi kan Sindri biasa ember, orang kudu biasa sabak. Aya euy, sabak euy, gede euy. Borok garing, galeran melangan. Dah numpuk kembaleungan bisa tahun. Borok garing, dilaleran manaman. Borok garing dilaleran manaman. Borok garing dilaleran manaman. Gusti, beak ku debek. Kumaha sih endul? Biak sabak euy, berarti juara urang. Keur mandi emak debeakeun. Tah, tuh urang style. Alamak ari maneh dul mandi getek kitu-kitu teuing lilana. Yang wingi hubungan aku mana tuh? Kan mana beak ember, urang beak sabak, juaranya urang. Maaf dulu lain rezeki maneh. Tega mana mah ka urang tuh. Nyata karasa bari nungguan si lain kagayung kabeh. Bernama cai keur emak mandi debeakeun kabeh. Puas. Dia kenal lasikna daripada neraka.